ke tempat memunggang hiji guha nyaeta pituduh ti begawana biasa bisi-bisi eta pitempakeun sekar kemarmo kurawa anu pamungkas urang tenun diandelun hiu gesang sampereun can urang tunda ti hanjuang siang para kinyokot ninggalkeun mangsa kedatang ka sampeur deui kacarios dibalik kidulunana padepokan parewana tempat memunggang memang di goha eta teh panjumputanana Kartomarmo anu nyumput di goha anu pocong kleng kutarata jadi katoyan kurang tanda anu kiwari Kartomarmo teh parantos ngabayar pasukan bayaran maksud pikir ngajagaan anjeunna menyebut dina buha anjeunna ame hindar tina paningali na Pandawa utawi na Batra Kresna ngaliwatan gambar rupiah atau kiwari pasukan bayaran memang hempak merbayaksa di sawarung diwir buha anu dipimpin ku Kalabadra selaku komando pasukan pengawakan Jangkung Dhuwur Sumardana Bewas Yemlos Kutaya hingga pasemon lir bang barengan upaminggan deka sentak sengorno kaya hingga jigrah-jigrah halu mampah tina kentingan wala tangkang tumina seperjuangan kurang saya sing pada bisa mihapikeun diri
Rusia si api ulah nepi ka bocor ke pihak mulia yang sa pribadi kurang syariat sabab sing inget karena kepegawaian kurang nyata sakur barang dari kauran eta dengan urang komo lamun urang bari mepak bola di latar menulis gede turta urang bisa lagian pasukan luwih tahaga turta bisa nyakal Pandawa yakin bakal diganya kursi dina kapamimpinan manehna golongan orangnya karena Gusti Kartomarmo mereka supaya kumpul di Batebakan setelah kuing masih kicep akar wan aya lagunya gini kicep akar tapi dengar kau salah nya enak najan beda lagu niat dina pangilikan orangnya tengah jagaan Gusti Kartomarmo ngan olah dimejakeun aya Gusti Kartomarmo di patempatan ulah cuy pembujeng hingga batur suku serangan oge tomunang diberi nyaho paribasana indung suku ge tomunang dibejan macam aing sarila ieu digawe teh make wae kaos kaki isinya hun boleh disebutkan aja bau oke ya di kampung sawah itu desa Cikarageman kecamatan Setu Bekasi Luh Cikarageman berbudaya di nararaga syukuran pesta rakyat Kang Ganjar Sabadesa jaga lembut alhamdulillah biasa ketemu lalu ngamprok jongkok saurang di wasilahna tim relawan sajajar Satiti Siliwangi sajajar pajajaran Tepang sareng tokoh Inahong di petempatan Pangaresa Bapak Kades Bapak Markun Hidayat Atulurah hormat Bapak Dr. Anas Muhammad Najum Bapak Sunardi Suryana Bapak Agus Supri Ketua BPD atau Bapak Narim atau napi Bapak Jumbo Ketua Karang Taruna atau Bapak Dewi Olim Ketua Wakil Karang Taruna atau sesepuh Bapak Mija Bapak Syarok Bapak Saji Bapak Syarif atau Ketua acara Bapak Kang Jepi Widodo bagja budak mora nungilu cinta karena budaya Sunda miring reus Kang Jepi Widodo nuhun atau Bapak Mista aya Bapak Koik Pak RT Minan RT Icang Pak RW Njai RW Anto Pak Osin Bapak Pitik Bapak Yudi Bapak Pacok ada yang lagi pacoknya Bapak Sansam Bapak Kubul Bapak Parir Pak Ade Pak Ahmad Pak Abbas Pak Cacang Pak Nin Bapak Mislan Bapak Batak atau Ketua Umum sejajar Kang Lutfi Hisbaya Kang Ajis JR Ketua sejajar Jawa Barat
Pasanan Bapak Bano, Bapak Badak, Bapak Obi, Pak Haji Ade, Bapak Saanan, Bapak Yanti, Pak Engkus Ketua PP Cikarageman, Bapak Sipan Kampus Jaya, Bapak Amir Udiana tokoh agama, atau Ketua Sajajar Bekasi Kang Gening Mahardika aya calon dewan teh Bagja Nurdaya Papadan, Pak Haji Hasan aya Dunungan Uing eta Lurah Uing Wangun Harja ge datang, Pak Haji Nang Cikiwul Bekasi sareng Ibu Hajana nuhun katampi kagelanana, Bos Sugi Jaya Aluminium sareng Mama Panca Bos Muda barudak itu ngatu ngarepotkeun batur saya teh. Kang Ius Bogor ngintun rokok ongkoh nuhun katampi, Kang Adang Goler atuh barudak pengkolan Cangkring Bandung ka dieu ngaleut anu ditokojoan ku Kang Hendi Mata nya si cureuleuh sirkeut maksudnya mah gini mengke cenah 24 gitu cenah ningali heula acaranya sirapekan si hapang diri si teu dititah wae si hideung Kang Memo masyhur Kang Irfannya atuh dalang Heru aya Bagja Nurdaya Papadana atuh live YouTube Giri Harjatilo Putra Channel sareng Sajajar TV wilujeng manco kasedayana Balat Citra Yuda Subang, Balat Cepot Giri Harjatilo Putra Cikampek, Baraya Golek Bargawa 25, Baraya Giri Harjatilo Putra Karawang Bekasi, Brebes Subang, penyanaan jeung sejabat. Kang Isman Kunti aya Bagja Nurdaya Papadan, pokoknya mah sadayana we nya urang doakeun paralelkeun ieu doa ti awit tim Sajajar kau khususor Kang Haji Ganjar Pranowo sareng Bapak Mahfud MD kawuwuh nu nonton nu ditonton mugia diganjarkeun rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Panjang yuswana ageng milikna dipikeun tina balaina diparakeun sareng rezekina. Amin ya rabbal alamin. Omatnya sekali ulah lahir biwir Kang Comel di siaya Intel rumpul saudara. Ajin Kambang. Enggak siapa? Enggak siapa? Hah? Pribadi
Mat malam bertemu dengan saya Neng Jessica. Ya dong, cantik dong. Kalau malam Jessica, Kalau siang Jajang. Ya, aku ada multi talentan. Kita dan kita ngaduk hayu. Kebenaran ingin jadi pasukan bayaran macam kita memang pada jika temu gelok kudu dandan. Gitu deh. Dari sekalian tujuan gaji tambahan mereka kebegawe ongkos. Ada lebih mahal. Itu kepala warga. Kayak jadi pongannya. Juga di patung gitu itu. Serius. Ada bicip-bicip semua. Saya gitu. Keret-keret padung teh. Naon heula? Salukan batur-batur supaya kumpul. Ya
Maka dari batur-batur dalur-dalur selalu. Assalamualaikum. Dalam. Aku kena makan kawak atas. Hah? Aku kena kawak atas. Nah, atur teh cuma pangabaktor teh. Oh, diterima. Ada apa teh? Hah? Ada on. Aya naon? Oh, diuklanan. Siapa pulang teh? Aya pancen tinulungan dia. Oh, Pancen. Pancen. nah. Oh, pulang kemana ya? Ini apa ini? Wih, Nah, ngecap dari mana? anak ulama piawai ulam ke. Kelalusu. Barusun. Nah, ongko ulam teh kalek beres aduk ongko. Karek beres atuk na atuk ini batuk. Aing aduk koho-koho mah. Aduk. Jawab nama dia mah akid. Nyungsruk. Aing aduk. Oh, dicunguk kasih goblok. Aduk aja jadi. Tapi gue sedikit dulu. Kebayang itu daharnya ke rumah. Di rumah sakit, nah, rumah sakit mana? Hernia. Lain Hermina, Udah eta. bagi tingkang ono. Waduh, apa ulang adinya? Apa si ule? Nah tuh Itu na oo. Wikul ahap itu mah. Jadi mana disubuk? Aing diungkluk. Lain diungkluk. Aing mitiarang Disubuk na aing eta. naon? Aduh. Atuk. Nah, pulang ngomong ke entes tuh. Ngomong ke entes arerol. Ngomong ke bentek. Nah, lengan ada engong, lengan teh. Dengan kengkong. Oh, setruk. Nah, eta. Aduh, pulang teh. Lain atuk setruk itu. Ate Ica. Aduh, Setruk. Ate Ica. Teu bisa amukeun etruk. Eta bisa. Eta mah onto. Diuk. Nah, itu Ini meni au elek gitu. Baik, kita temani. Ulu alunya. Au elek agak atukang. Au ge au hampir ongko. Nah, Itu aja jabrak sama. Gading. Bumi angga kena ulu atok ulang eplet ya. Oh, jadi ambak syeda. Hayang atuk adua kali na aing
Yo, nyahamani malamat. Gede, gede. Yo galak yo. Galak sekali ya, galak ini tuh. Galak itu amarah-amarah wae. Iya yo. Ikak gelehun, atuh si oblak. Eplek kurang lah. Dietak kurang. Dietak. Etak beri di amot gitu. Alah. Letak itu. Ya, aing si au agak aduh ini mah pengalaman terus beliau tak bulu diterima aja naon dia dia kunaon tak hulu nepi ka kitu kunaon hulu nepi ka kitu nyata salah ngurut salah ngurut majikan yang pakai minyak GPU dari kerangka minyak lintas Papua ngeliung gunung terus pengen herang ke situ itu betul ulu-ulunya juga anyut sakit beri sigata musuhnya Eca ulang siya alekan ka ulang mani makina ka ulang gus berbaraya orang yang dulu mata menang itu dan si Eca yang makina ka ulang tapi itu urutan juga anut dan atok na dan atok ni tokak olah yo kesarung ko kabehanan ayeuna ganes ya bisi di kepret wae ge geus tugasnya ada sebuah batur ya